Alhamdulillah para mitra Mangjaya ayah hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari. Carios nyambung nu judulna Dedemit Gunung Warangas dina bagian ka-13 urang lajengkeun ayeuna. Atuh Mangjaya ngahaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan acara ieu. Mangjaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangatu para mitra nyangakeun wae carios nyambung judulna Dedemit Gunung Warangas dina bagian ka-13. Mangjaya saparakan ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi acara ieu tiasa nyugemakeun. Upami teu lepat teh para mitra, di hati teh harita ditepangan ku BMI anu maksad sareng tujuan munut tulung sangkan parena ulah digasab ku beurit. Mangga wilujeng ngadangukeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Harita bi hati nyarita ka BMI. Tah ieu bibi simpen di sawah urang sarta titipkeun kanu caralik di sawah. Bejakeun maksud urang di dinya nitip pare kitu. Muga-muga sing hasilnya bibinya. Cek bi hati bari nyodorkeun pais beuneur. Nuhun atuh bibi, muga-muga sing hasil atunya. Kayakna mah kuring teh da moal alami dumeheus di dieu teh seja permiose margi bade teras ka sawah. Ieu mah hatur lumayan kanggo pamuka lawang. Sor BMI mikeun bungkusan leutik ka bi hati. Gap ditampanan bari nyarita deui. Nuhun atuh BMI hampura we nya teu disuguhan pisan. Eta meni rusuh teuing atuh padahal mah engke we di siang ke da siang kene. Nuhun bibi sanes kirang sono nya nanging ka sawahna rada tebih ieu teh. Cong BMI munjungan heula geus kitu mah terus amitan. Sarta muka mulang ka imahna. Dosa terusna deui bakal ngajugjug ka sawahna. Ari bi hati ngahuleng bari melong ka jalan bet asa aya dina pangimpian. Beuki lila teh beuki loba nu datang ka imah bet asa jadi dukun. Lila-lila bi hati sadar pok ngomong sorangan. Dasar hirup jalma loba rupana. Teu pupuguh aing teh jadi pananyaan siga dukun we kieu mah ieu. Tapi dan teu ngarugikeun ka batur aing mah duit taramenta, pare taramenta, harideng mere sarta ngalanteuran ka dieu. Ciki urang buka naon cenah eusina? Bi hati panasaran tuluy bungkusan ti BMI dibuka. Barang breh teh di hati meni calawak bari bunceli. Terus narik napas panjang ngarasa kaget dempo duit anu rada badag. Terus di depan bari nyarita deui. Gusti ieu halal meureun rejeki teh. Da abdi mah henteu nyuhunkeun duit ti BMI teh geun meni loba. Cukup kudu sabulaneun mun dijajankeun teh mah. Muga-muga we kahajana sing dikabul ku nu kawasa. Itu deui Prabu Walangga sing ijawah kana pamenta kuring. Da asana teh moal matak ngarugikeun. Narawargi. Aing mentah ka rumah kawasa mah atos we atuh teh kudu ka Prabu Walangga. Dasar dina dongeng para mitra. Kurang mah ulah diturutan para mitra nu kieu mah. Ulah da urang mah. Urang mah boga nu maha kawasa para wargi sadaya. Nyiptakeun urang sakumna. Urang sing percaya kaimanan urang sing kadal. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Margi upami hal ieu diturutan wahaya para wargi. Urang mah serenkeun we kanu maha kawasa. Upami ku urang memang parantos di tarekahan namun kajadianana kitu bae. Urang tampi ku kaimanan. Urang sing leuwih tabah, sing leuwih narima kana eta kanyataan. Kitu diantawisna para wargi sadaya. Atuh mun hasil urang syukuran gitu para wargi diantawisna. Ulah mode bi hati ulah diturutan ke urang teu kaing diturutan naon make jeung urusan ka Prabu Walangga sagarupa. Kaayaan beuki beurang bae panon poe geus ampir manceran. Tapi biru hati can incah cicing we di imah jiga nu sungkan lumampa.
Ari awak nabet asa lungsek karasanah naik jeung tenangan. Kawas-kawas nyiram da kahayang ngadaharan bae nu hararasin. Di hati ngarasa heran lalantaran asa teu percaya kana rarasaanana. Tapi da teu beunang dibebenyokeun tetep we rarasaanna teh kitu. Tungtungna di hati boga hiji taksiran kana dirina nu memang keur dipikahayang ti samenehna. Boboa teuing aing teh nganeg da beda karasana. Cek batur ge cenah rek boga anak mah kieu. Gusti munya teh mah muga-muga sing laksana kahayang aing. Dung nangtung terus asup ka kamar. Maksudna merek nuna duit ngerah aman geus kitu kaluar deui sarta beberes di dapur. Tuluy kacai ngumah piring jeung wawadah sedena. Heuleut sawatara lilana di hati geus balik deui ti cai. Ngan di jalan papanggih jeung aki pilan nu mawa arit jeung rancatan nu diseuketan garek ngalajarami ke para sapi. Pok ditanya ku di hati lantaran ngerasa penasaran dalam kakeneh anu paneh. Bade ka mana aki mending ngagedi bangun rusuh? Boleh ngalajarami aki teh nyai. Geus teu boga para sapi. Ari nyai das di mana ieu teh dicai? Mun raridu kitu kadingalina teh. Mun ki wangsul dicai abdi teh ieu teh lah gegeroh wadah. Meuni kalotor nanging saha nu tos panen teh ki? Bari ka palimana ngalajarami teh? Apan di urang mah teu acan aya nu panen? Di hati nanya deui kawas nu panasaran. Jeung dumadakan hatena teu puguh rasa. Itu di budak kaler. Tapi kakara bedana aki oge da acan ari nempo mah. Nya ayeuna rek teh angka ditu peda tadi we ki Sapri. Tas di sawah manehna teh nempo cenah loba nu dibuat ieu kaler. Ayo atuh nyai. Dising kabulu beakeun ieu. Reka sawah karunya tuh Sapri tadi paraban. Mangga aki sing kenging atunya. Oh nya bener ayo nyai. Temal aki pilan bari terus ngagedi. Lempang jiga nu rusuh, kawasna masieun beakeun da geus beurang manten. Aki pilan teh geus meujeuhna cicing dari geus kolot kitu teh. Biasana oge tara ngarit, tapi intuna nu sok biasa ngarit keur katara janggering. Atuh kapaksa aki pilan init sorangan ka sawah rek ngalajarami keur para sapi. Lantaran teu aya pisan jukut. Di hati terus balik ka imahna, pikiranana rada tagibur lebet beda rasa. Kawas-kawas rek aya nu teu bener, jiga nu meunang pirasat goreng, tapi henteu dipikiran teuing terus bae balik kalayan tenang, bari nenedak ka nu maha kawasa sangkan teu manggih naon-naon. Kacaturkeun aki pilan harita geus jauh ti lembur. Sarta geus leumpang mapai galengan sawah ngan di dinya mah pare harejo keneh. Sawareh geus aya nu koneng tereh panen. Aki pilan rarat reret bae bari leumpang teh nempoan pare nu kaliwatan. Sawareh mah rawing sesa manuk, sawareh diruksa ku beuri. Tapi aya ge nu weuteung henteu kaganggu ku beuri. Aki pilan teh ungut-ungutan. Cece, alus ieu pagawean nyiru hati teh bener-bener. Hade alus untung ieu loba pare nu katulungan. Buktina pare kami di sawah teu diganggu ku si beuri teh. Saya ge pare baji minjeng Mang Ilo waro teu we geuning. Urut beuli. Nuhun Gusti geuning aya keneh we nu bisa nulungan teh. Aya keneh nu bisa narekahan sangkan pare teu beak ku beuri. Lain ulah dia akan beurit ngan ulah beak kabeh we atuh. Da moal kabagean atuh lamun beak kabeh mah. Cek aki pilan ngomong sorangan bari tetep leumpang mapai galengan sawah. Beuki lila beuki belah kabelah kaler. Muruk ka hiji tempat nu loma jalmaan. Beuki lila beuki deukeut bereh ka tempo nu dibuat nu dirayap. Oreng di sawah bah lemud nu dibuatna urang lemur luhur wungkul. Reg aki pilan eureun. Oh, geuning bah lemud nu panen teh. Ah, rada era minta jaramina teh harek dibere aja moalnya. Da sawahna ge lega bah lemud mah piraku make teu mere sagala rupa. Bila kadar satanggungan aki-aki koloyong aki pilan maju deui akhirna masrog anyog ka deukeut saung. Ari di saung aya bah lemud keur manyun kawas nu keuheul. Lantaran panen teh bakal rugi lantaran loba pisan anu ruksa ku beuri. Barang nempo aya nu datang bah lemud meuni curing terus nanya ka aki pilan. Aki, syukur ka dieu jiga nu hidang. Siap ka jero ka dieu ki. Jeung saha ka dieu teh? Nah, tu mah di beurang-beurang teuing ka dieu teh.
Mumun bah kita butuh jalami gitu dah. Sorangan we jabatul bah. Barogaun. Kumaha pada di pasihan ada napi muasa ejik we. Loba jalami mah. Ngan parena mah ulah dibawa. Tapi kaya kada berang kene sok aja kajero. Kuring aya bicaritaeun. Bah lemud bari ngagupayan blus akipilan ka saung. Gek diuk dina palupuh ari rancatan jeung arit ditanggeuhkeun dina bilik. Bade aya pikir saeun naon atuh ka aki teh abah. Sapertos anu linesna keur geuningan. Sareng sabada poe panen teh geuning menirapam nu dibuatnya oge. Geus 2 poe jeung ayeuna teh ki. Tapi hasilna mah jiga kakara satengah poe. Ari sawah nu geus dibuatan lega, ari pare can meunang. Da ieu nu rek dibadamikeun jeung aki teh. Sabab aki mah pasti nyaho. Cek bah lemud jiga nu susah, paroman alum bangun bingung. Nah, naroskeun naon atuh bah aki mah teu terang naon-naon. Kieu ki, ai pare kuring teh ayeuna teh leuwih loba nu beakna lamun dibandingkeun jeung nu aya. Lantaran hampir unggal kotakan beak ku beurit. Tengahnya legok siga parahu. Nu ayaan teh ngan sisina we bungkul. Jawab nu teh heula basa keur ditungguan ku si Ronyok. Eta mah sapojok beak kabeh, eueuh nu nyesa. Tah kulan jalan kitu ayeuna kuring rek nanya ka si aki. Naon sababna karek kuring beak wae nya? Sedeng sawah urang Cilangkap mah cenah loba nu beudeu. Komo atuh si lembur mah amane urut si monyong tah. Sedengkeun nu kuring ruksa kabeh. Tah kulan jalan kitu ayeuna kuring rek nanya ka aki. Naon sababna pare urang Cilangkap wareu teh? Nya duka teuing atuh aki mah teu terang. Atuh kudu kabeurit nanyakeunana kapan aki mah cara nungguan pare di sawah. Aki pilan tegas pisan ngajawabna. Manehna teu wani ngabejakeun nu sabenerna sabab geus ngarti pasti mun dibejakeun teh bah lemud bakal ngambek. Ulah kitu ki. Lamun aki teu ngabejakeun rusiana, ulah sambat kaniaya dilelepkeun sia ka sawah ku kuring. Boro-boro dibere jalami balik ke moal bisa. Sok rek saha nu ngabelaan. Boga awak sakitu begang boga tuyang geus rapuh teh. Mun gelut jeung kuring rek bisa meureun, moal bisa meunang. Moal wala kaya, nu madak buru-buru bejakeun sabab kuring teh curiga yeuh. Geus boga taksiran pasti urang Cilangkap mah boga adina, boga ubarna lantaran si Ronyok teh urang Cilangkap. Nah make mamawa kajang Ronyok naon hubunganana atuh abah. Kalah nanyakan teu bungus ya. Si Ronyok teh teu kudu dicaritakeun deui apan manehna teh jelema ngaco. Tuh sawah kuring anu be aku beurit gara-gara si Ronyok. Ari ayeuna sawah urang Cilangkap wareu teh tangtu diubaran ku si Ronyok jelema sinting. Bah lemud mimiti kasar nyaritana. Lantaran geus di kamari mikiran beurit jeung pare nu dihubungkeun jeung kajadian ti heula. Sarta dihubungkeun jeung Mang Ronyok nu matak bah lemud ngarasa curiga jeung siri. Ari teu nyahonya kudu kumaha atuh bah. Aki mah lain kolet atawa lain teu karunya ka bah lemud teh. Tapi teu nyaho. Naon sababna atuh make nanya ka aki, tanyakeun atuh ka Mang Ronyok nu nyahoan mah. Dasar aki-aki pewot sia. Rek ngajawab moal ha? Jumbah lemud nangtung. Serepet nyabut bedog terus diantelkeun kana dada aki pilan. Uguh aki pilan ngarenyag lantaran sieun ari kitu mah. Ulah luluasan kitu ujang. Keola sing tenang aki teh geus kolo teleh pae. Najan ku ujang teu dipaehan ge bakal pae aki teh. Tapi lantaran kitu ulah rusuh teuing ujang sok cari sing tenang kayaknya. Tapi kudu ngajawab heula nu bener. Rek dibejakeun moal. Bade. Jawab aki pilan bari ngeleper leuwas. Katuh. We geura carita nu bener. Nyaha saha nu bisa ngubaran pare. Mun ngabejakeun anu bener aki rek dibere pare ku kuring lumayan sapoe-poe. Tapi lamun teu ngabejakeun rek dilelepkeun ka sawah nu ledok. Ulah asa-asa da moal rugi pikeun aki mah. Cek bah lemud bari diuk deui bedogna dicekel. Kuleungeun anu katuhu. Teu terang aki mah bah teu terang. Cek aki pilan tetep teu ngabejakeun. Puguh bah lemud menibun celik bakat ku ambek. Tapi aki pilan geus boga waktu pikeun ngejat barang bah lemud bun celik terus luncat sarta ngajewang arit pok nyarita kalayan tegar. Lemud,
kami teges kolot, kami teges loba ngahakan uyah dina kahidupan. Tapi kakara ayo namangih manusia nu sirik pilik siga anyut. Sarta kakara ayo namangih manusia nu kasar siga anyut. Mentang jumago si lemut. Ia teh sipilan ieu baheula na ge bara gayul. Tukang bobok, tukang tarok, tukang ngawut-ngawut babatok. Ayeuna aing eling lantaran geus inget kana pimodareun. Tapi ayeuna aing dihina ku manusia jiga sia. Nafsu jeung amarah aing teh budal deui deuleuh. Pangabisa aing baheula teh kakoncela gagah pasti digunakeun. Saha urang jogol pati sia jeung aing. Para mitra sadaya, si horeng akipilan teh baheula mah tukang bobok, tukang tarok, mentewe tukang nyingkapkeun androk. Aduh. Eta mah cenah Mang Jaya cenah para mitra. Aya we. Na anak kebog teh bah lemud ngarenyag. Manehna bolotot bakat kureuwas para mitra. Karasa pating saria kana sakujur awak ambak pacampur jeung sieun. Lantaran ngadeengin caritaan akipilan peureuss jeung ngeusi. Si janunya ngajak begalan pati. Lakatai amarah bah lemud teh para mitra ngaleketai tina ambak jadi sieun malah kumis ge ngulapes jadi leles. Ge ulah kitu ki ulah tulus gelut. Keun bae itu nyaho mah ya kuring mah moal maksa. Kuring mah ngaheureuyan bungkul tadi teh. Sunge rek ngalajar ami mah ngan moal tulus dibele pare da bohongan teu ngabejakeun Rusia. Udah teu nyaho atuh kami mah rek ngabejakeun kumari teu nyaho. Akipilan kasar keneh nyarita panon burahai beureum jiga cahayaan. Oh nya percaya ieu mah. Jung atuh rek ngalajar ami mah tuh. Tiduleun saung geus aya nu imut. Jaramina harejo deui. Tebal bah lemud bari ngadeg-deg terus bedog diasupkeun deui kana sarangkana. Ari akipilan teu ngomong deui gap kana rancatan terus kaluar ti saung. Kubah lemud dipelong nepi kalesna ka pipir saung. Ulang bah lemud ngahulang sorangan. Panon melong tasawah nu parena can dibuatan. Pipikiran kumalayang kanu teu puguh. Nafsuna ngagedur, amarah teu kawadahan. Tapi amak nyedak tenaga bidak ngan ukur bisa kokrot bari rumeng. Para mitra anu mulia, kumaha atuh akipilan? Ari akipilan harita teh teu baca carita. Terus ngarit Jarami sakarepna ngagubras jongjonaker lila-lila ngupat jero hatena. Undung aing teh bisa ngomong rada bedas tadi teh. Lamun teu wah bakal cilaka. Buah-buah aing disiksa ku si lemut. Untung aing bisa ngagos. Mangkanya aing mah boro-boro gelut jeung si lemut. Ngalawan budak satebake aing moal kuat. Nuhun Gusti. Omongan abi teh masih kene aya purahan. Najan bari jeung bohong oge, pokona mah asal bisa salamet we awak. Jajag-jag jeung kuat sote bareto ayeuna mah dipoe nu aya. Cik gerentes akipilan. Sabab nu sabenerna mah carita anu tadi ukur api-api wungkul ngegos cenah para mitra. Dari hatena mah sieun kabina-bina. Akipilan teu kungsi jadi jawara, teu kungsi jadi jago, salila hirupna biasa we siga jolma loba. Tapi tadi bakat ku sieun nu akhirna mah nekad sarta hasil ngaleumpeukkeun hate bah lemud. Ngaritna beuki lila beuki loba akhirna numpuk ngan kari beungkeut. Kalayan teu loba catur reketek Jarami dibeungkeut terus ditojos ku rancatan. Teu lila geus beres ngan kari balik tapi najan bari jeung ambak oge. Api kipilan inget keneh kana tata krama terus ngadeuketan deui ka saung teu lila geus tepi pok nyarita heuleuy. Abah geus meunang Jarami satanggungan. Ayeuna aki mah bade permios we. Ngan teu poho nganuhunkeun heula ka bah lemud mah ngaju permios. Leos akipilan balik ditutup ku bah lemud nu kaget ngadenge caritaan akipilan. Bah lemud teu kungsi ngajawab lantaran akipilan jauh manten. Nu akhirna akipilan ngabengkot nanggung Jarami, ngajugjug ka lemurna teu ngareret deui kanu dibaruat. Ponon poe beuki ngulon, panas beuki moreret, matak lieur matak lalemeng. Tapi nu dibuat masih keneh maraju malah pare geus numpuk di sisi sawah. Terus diakutan ku hiji lalaki nu ngahaja diparentah ku bah lemud. Pare nu geus meunang meungkeutan diakutan ka saung, ari bah lemud mah ngajengjen para mitra ngajentul bari ngomong ngajentul sorangan di saung. Pipikiran masih keneh kumalayang kana urusan pare jeung beurit.
malah inget baik Kamang Ronyok jeung ka pamajikanana. Wah, gelo aing ningang di suwe we. Nah, kudu make ngalaman kieu aing teh kakaraeun make jeung ribu jeung rugi. Ieu gara-gara si Ronyok kabeh ge yeuh. Awak sawah rugsak pare entep si kambleng marakayangan. Awas ya Ronyok, rasakeun siapa males aing. Mun panen geus beres, aing bakal ngayakeun balitungan jeung sia deuleu. Pokoknya aing mah moal ngasati brasare lamun si Ronyok ngarenghap kene. Geun da urang bereskeun heula we panen. Geus panen ewak si Ronyok, mun si Ronyok geus kojol, aing rek kawin jeung si Ebah nu bahena. Senang sigana teh. Gua lemud ngomong sorangan. Geus boga pikiran kitu terus bae kaluar ti saung. Kop kana duduk kuy tuluy dipake sarta init ka tengah sawah rek mariksa nu dibuat. Kacaturkeun para mitra di lembur Cilangkap harita teh paso sore. Kirawan Cisariak layung kaayaan di lembur tetep hegar matak betah. Kadang warga Cilangkap geus baralik ti sawah atawa ti kebon. Malah barudak diaruyin keneh diburuan ari bihati ngaodaweung dina golodog bari nyeupa. Panon melong ka jalan susuganan salakina datang, meuni geus lila taya mulang. Bihati ngarasa tenang ari ku kahirupan sapopoe mah. Lantaran nu ngirim duit jeung dahareun aya bae, malah parege loba di goa. Sakitu ditutuan unggal poe teh jiga teu aya orotna. Bihati sakapeung mah sok heran. Tapi tara di pikiran bae ngan harita hatena lelenyapan pating sareblak kawas nu rek manggih kareuwas. Inget bae ka salakina jeung inget bae ka Bah Lemud nu jadi musuhna. Perasaan bihati jadi leuwih seukeut batan sasari. Heran harek aya naon atuh ieu teh nya hate ting sareblak bae. Jajantung sok ratug teu pupugu. Nah harek manggih kareuwas kitu atawa kumaha? Jeung ge eta Kang Ronyok nah ka mana atuh nya? Meuni kamalinaan teuing init-initan teh jiga nu poho ka Bali. Jiga teu inget ka pamajikan. Mending lamun pamaksudan hasil kumaha lamun henteu. Tapi aing mah percaya kana caritaan Raden Raksa Jagat. Tantu salaki aing bakal hasil. Aina aing beuki yakin beurit nu bareto nemongan ka aing teh lain sasaha. Tapi putra raja beurit nu ngageugeuh Gunung Warangas. Tapi kudu kumaha pilampaheun aing saterusna. Kumaha mun aya kajadian nu teu dipiharep. Sabab Kang Ronyok teu balik bae geuning sedengkeun di imah karasa keueung. Cek bihati ngomong dina hatena. Panon melong deui ka jalan. Breh aya nu ngaliwat bihati meuni ngarenjag panyana teh Mang Ronyok. Goreng teh akipilan. Nu ngahaja datang rek aya picaritaeun atungan ukur menghap bihati teh. Panon melong ka akipilan nu beuki deukeut we. Akhirna srog nepi ka hareup imah, hareupeun imah gek diuk dina golodog pok nyarita lalaunan. Nah, ngalayung wae nyai, siga nu salse pisan geuning. Moal kaganggu lamun aki rek carita. Moal aki aya pikeun sae naon atuh? Eta katingalina sapertos nu dinas pisan. Mangga atuh dilebet aki, segera metuk di luar mah. Ulah nyaikeun bae di dieu we dina golodog. Ai kahijina aki teh moal liha, ari kaduanya ngaran laluasa ngobrol di luar mah. Sabab aki teh aya hiji perkara nu rek dibejakeun ka nyai. Dina urusan pengalaman aki poe tadi. Nah kumaha kitu ki? Bihati meuni ngajenghok reuwas. Nya teu kumaha aki mah hayang ngelingan we ka nyai. Kahaye sing ati-ati jeung waspada, ulah tenang teuing. Jeung ulah salse teuing. Aki mah ngarasa hariwang jeung salempang. Bisi kahidep aya nu ngaganggu, ari sababna teh kieu nyai. Rekdek aki pilan. Nyaritakeun pangalamanana basa dipaksa ku Bah Lemud. Pikeun nyaritakeun Rusiah urang Cilangkap nu tetep hayang nyaho kana urusan beurit jeung pare. Puguh we, bihati ge reuwaseun ngadenge kitu mah. Sabab Bah Lemud tetep boga sifat sirik pidik jail kaniaya, teu kaup nempo batur senang. Padahal mah manehna teh geus leuwih ti senang, da puguh kabeungharana teh teu aya nu mapakan. Tapi dasar jelema kudu we aya kakuranganana sarta tara seubeuh ku sakitu. Teu weleh kurang bae pok bihati nempas. Teu jauh tina rarasaan aki. Kuring teh sanyana mah geus tadi keneh ngarasa hariwang jeung salempang. Hate teu weleh pating sareblak teu puguh rarasaan. Jigana eta ngabalukarkeun kieu teh nya,
Nah atuh bah lemut teh kitu wae nya Ki naon maksudna cenah Ari Nyai apaan pare bah lemut teh ayeuna teh beak wae ku beurit menik aya nu walagri unggal kotakan teh legok tengahna jiga padahu nu aya parean teh ukur sisina we wungkul mangkaning sawah sakitu legana nyarek teu baluas kumaha atuh Nyai apaan ngarasa karasa ku urang oge ari nu ngajadikeun bah lemut panasaran teh manehna teh nempo pade urang anu waris teu apaan teu jauh ti sawah bah lemut teh aya sawah Mang Ilo aya sawah Aki aya sawah Bah Jimin jeung sajabana kabeh ge wareuteus sareng jeruk saku berita eta pan eta nu matak heran pikeun teu nyaho kana rusiahna mah nya condona bah lemut manehna ngarasa kaget jeung teu ngarti nu matak nanyakeun ka Aki rusiahna teh tapi ku Aki teh teu dibejakeun sabab lamun dibejakeun bakal goreng balukarna da Aki mah geus bisa maca da kana maksudna bah lemut nu sabenerna tak kitu sanya namanya Nyai cek Aki pilan bari pepeta atuh meuni ungut-unggutan di hati teh kahartos atuh Ki ai kitu mah nya nanging kumaha atuh ayeuna abdi mah bet jadi keueung Ki loba kasieun jeung kahariwang bisi bah lemut nyangka teu bener we ka abdi da geuning Kang Ronyok mah dikakalakeun wae salilana nya sing waspada we atuh ayeuna mah keun da Aki ge moal cicingeun pasti bakal ngabantu ka Nyai lamun aya naon-naon mah malah Aki teh tadi geus ngobrol jeung Pak RT malah jeung Mang Lebe katut sesepuh sejen samkan sararea hati-hati jeung waspada keun bae ulah keung ulah geluh sing tenang we nya pokona mah siga sasari we ngan kudu bari waspada bisi sakali mangsa bah lemut datang bari mawa niat nu teu bener sing kahartos Aki nuhun atuh ari kitu mah kitu we atuh ayeuna mah nya pe atuh sing tenangnya ayeuna Aki rek balik lantaran bisi teu kaburu ka cai geus murid teh mangga Ki hatur nuhun diwartosan nu ngobrol harita teh kasapih ku wancina magrib terus Aki pilan ningalkeun bihati ari bihati unggah ka imah sarta jandela jeung panto ditutupkeun jangkrik jeung kaangreang di sarada lalai jeung kalong menipating gaya bagi awang-awang kaayaan beuki lireup-reupan cahaya layung gesirna jangjang peuting geus ngalingkuh ari bihati harita teh ngajentul we diuk sorangan bari ngadaweung teh ngumbar sawangan jeung lamunan lantaran loba kasieun jeung kahariwang bisi bah lemut ngajorag samemeh salakina datang mangkana geus loba beja nu yakin yen bah lemut teh tetep ngancam ka Mang Ronyok kahiji meunang katerangan ti Raden Raksa Jagatea kaduana bieu meunang katerangan ti Aki pilan nu matak bihati teh teu weleh hariwang bae barang keur ngajentul kitu di goah kadenge sora beurit meuni ricit loba pisan malah para ge pating gerdeg para mitra siga nu silih udag jeung baturna kaayaan di imah bihati gandeng ku sora beurit meuni rame mata keueung mangkaningan sorangan bae bihati ngarenyag sabab kakara harita loba beurit ka imahna jeung nangtung gap kana cempor terus init ka goah maksudna mah hayang nempo pare bisi ku beurit barang serog bihati meuni ngajenghok di goah loba beurit meuni rayap jumlahna moal kabilang sabab pabaliut tiga nu keur digarawe jeung aya nu leuwih heran tumpukan pare beuki luhur bae jiga aya namahan rei bulu punduk bihati muridi buru-buru bijil ti goah teu wani ngaganggu ka beurit anu keur digarawe eta beurit jiga taya kasieun diancam kuda saangan kuda marge jarongjon we jiga nu teu riweuh ku pagawean heran naon atuh beurit teh nya jeung di naon gawe aya di goa sabab pare aing mah tara aya tapak beurit malah kalakang lobaan aduh matak lieur-lieur lantaran ti saprak beurit gede teu nemongan ka imah aing jadi loba beurit leutik ari nu gedena ka mana atuh nya tapi kadieu teuing dan teu ngarugikeun ngan bulu punduk jadi kanal kieu ye ih nah beurit naon atuh nya cek biru hati jiga nu bingung padahal manehna geus nyaho di imah loba beurit siluman anak buah Raden Raksa Jagat tapi bihati mah teu rumasa munjung atawa muhit ka beurit ngan rumasa soteh didatangan sarta diwauhan ku beurit nu ngaku Raden Raksa Jagat pikeun bihati mah rada hariwang keneh bisi kahareupna aya kajadian nu teu dipiharep tapi barang keur ngahulang sorangan di pipir imah kadenge nu pating keur blig sora loba jalma
kebeg bihati ngarenjag terus ngareret kana bid. Harita bihati nyarita, saha di luar jiga loba jalma jeung rek naraon atuh ka imah aing. Garentes hate bihati rada ngeleper tapi teu lila reket panto muka. Uwi direret bari ngeleper panto tetela nutup bae. Ngan aneh. Dina sela-sela panto aya haseup bodas nu bijil meuni nyuruput. Beuki lila beuki loba terus muter jiga nu aya nu muihkeun. Puguh bihati meuli calawak bakat ku sieun, reuwas panasaran campur jeung heran. Bihati jiga nu katenung, diuk bae bari ngadeg-deg sakujur awakna ngeleper. Huntu noroktok jiga nu kabulusan. Sedengkeun panonna buncelik ni bolotot. Seleg haseup ngajirim beurit nu kacida gedena, mata bolotot segede cangkir. Buluna rawun campur jeung coklat, buntut panjang meuni ngagebay. Jolat-jolat beurit gede ngadeuketan ka bihati. Panonu bolotot teu ngiceup-ngiceup puguh we bihati teh meuni asa kebujuran para mitra bakat ku sieun. Rarempodan bari ngadeg-deg, reg beurit gede teh eureun hareupeun bihati, angangna kira-kira setengah deupa. Saha anjeun teh? Jeung rek naon datang ka kami? Bihati maksakeun nanya lantaran sieun jeung reuwas. Bulu punduk pating puriding asa kanel, ngawig-wig meuni asa raridu. Tulang beheung cangkeul bakat kulit dating tanggah jeung bengong, sedang beurit nu kakara datang katamatana ngagiler pikagilaeun terus cumagu. Ngaran kaula Ki Jelung, papatih ti nagara beurit nu keur neangan anak dunungan. Ceuk beja anak raja kaula aya di dieu. Ka mana ayeuna? Ceuk eta beurit nu ngaku Ki Jelung. Horeng teh patih ti karajaan beurit nu bareto kungsi diutus ku Prabu Walanga pikeun nalingakeun Raden Raksa Jagat. Ayeuna anyog ka imah biru hati, siga aya nu nuduhkeun meuni ngajenghok bihati teh sabab manehna mindeng nyebut ngaran Ki Jelung. Lamun keur ngijabkeun tumbal teh ari nempo jiribna mah kakara ayeuna. Tapi lila-lila pikiran bihati tenang pisan. Ki Jelung nah saha nu diteangan ku Andika teh atuh? Raden Raksa Jagat, putra Prabu Walanga ti Gunung Warangas. Ayeuna kaula minta keterangan nu yakin, ka mana ayeuna anjeunna? Teu terang dangan kungsi sakali ka dieuna oge. Cek biru hati bangun reuwas. Disangka nyumputkeun padahal mamanehna oge. Teu nyaho kana urusanana para mitra. Ari Ki Jelung jiga nu bingung panon anu bolotot melong kana beungeut biru hati. Akhirna pok nyarita deui. Nya teu naon ari kitu mah. Ngan kaula rek titip ka anjeun. Lamun dina hiji mangsa anjeun patepung jeung Raden Raksa Jagat pek piara. Sina betaheun di dieu. Sabab moal matak ngarugikeun. Anteur kahayangna engke bakal nyugemakeun ka anjeun. Kaula percaya ka anjeun nu bakal mikanyaah ka Raden Raksa Jagat. Sabab geus kadenge beja ka kaula. Bisi anjeun meunang kasusah atawa kabingung, baik samat Prabu Walanga atawa ngaran kaula nyaeta Ki Jelung. Kaula bakal datang mere bantuan. Bareng jeung nyarita kitu paledug jirim Ki Jelung robah deui jadi haseup. Tuluy muter jiga tadi sarta lalaunan maju ka deukeut panto. Akhirna nyuruput bijil tina sela-sela panto tungtungna las leungit kabe. Iuk aya angin nu ngagelebug di buruan. Seor-seor soradang daunan meuni seah. Beuki lila sora teh beuki jauh. Beuki laun sarta beuki les-lesan nu akhirna leungit deui teu aya nu kadenge. Kumaha atuh para mitra bihati? Bihati mah bati colohok we bengong bangun kaget. Panon melong kana panto urut kaluarna Ki Jelung. Pipikiran teu puguh malah tetempuan di asaranya kararoni. Sirah lungleng asa lieur diuk asa teu napak. Bihati kacida reuasna ngadenge caritaan Ki Jelung. Komo da nyaritana terus ini henteu amitan heula. Jempling we di imah bihati teh. Gaya nu kadenge ari di luar sora jangkrik menereang patemalan. Di kajauhan kadenge sora ciang-ciang jeung bebence. Malah aya sora cihcir segala rupa. Mata kelewang jeung mata keuheung. Akhirna bihati sadar deui kana kaayaan dirina. Terus musap beungeut jiga nu lulungu rarasaan asa aya dina pangimpian. Hampir teu percaya kana tetempuan sorangan. Gep bihati ngegel heula inung leungeun tetela karasa nyeri. Nu netelakeun yen manehna teh lain ngimpi. Lamun bieu lain ngimpi mah atuh tangtu kajadian nu sabenerna. Na bisa dipercaya atawa henteu nya? Nah batu rek percayaeun namun aing nyaritakeun kajadian nu bieu. Tapi moal aya gunana ngomongkeun nu kitu. Ka batur mah keun bae keur aing sorangan, batur mah teu kudu nyaho. Sabab bisi henteu dipercaya, nu akhirna aing bakal disebut tukang rahul.
Habi-hati ngomong sorangan, akhirna tuluy maliksa panto bisi tulakna teh lesot atawa leungit. Sabab tadi kadenge sadaya nu muka, tapi barang disidik-sidik tetela pageuh teu aya robahna. Rada molohok bihati tengan akhirna mah asup ka kamarna. Tuluy ngagoler bangun anu lungse panon kucap kiceup neuteub lalangit kamar. Pipikiran kumalayang kanu teu puguh. Sakur anu geus kaalaman mah kacipta deui sakabeh carita anu kadeng geus kadeng. Anu geus kadenge deui. Caritaan Aki Pilan jeung caritaan Ki Jelung ngungeng pilikeun ti mata lieur kana sirah. Barang keur ngahuleng kitu beuteung bihati karasa ceceletikan kawas aya nu nyiwitan. Terus musial siga nu mules atuh reuwas bihati teh. Korejat udang terus ngarampaan beuteung. Tapi teu karasa naon-naon dirampak mah kaayaan biasa we jiga sasari. Sanggeus diantep sakedeung karasa musial. Nah kunaon atuh aing teh da teu rumasa ngadahar nu matak teu mules. Kadaharan di dahar biasa we. Biasana ge tara matak jadi panyakit. Tapi nah atuh ayeuna bet kieu. Kunaon atuh ieu teh nya? Cik bihati ngomong sorangan. Terus bae ngusapan beuteungna malah dipencetan sagala. Tapi dan teu karasa deui tungtungna goledag ngagoler. Teng ngalamun kanu teu puguh, nyawang-nyawang kanu anggang, nyipta-nyipta anu can puguh karuhan, tungtungna ngalamun anu pikasieun, reup bihati peureum. Bulu kunuh karasa pating puriding jajantung ratu ari awak mending ngoprot ku kesang tiis, siga nu meunang kasieun bae. Tapi lila-lila mah reup sare teu inget kana naon-naon, pindah ke alam impian. Para mitra kaum dangu, harita angin peuting ngahiliwir taya kendapna. Dipirig ku sora jangkrik anu reang di sarada mata keung. Ari di sawah kang kengkong ku sora bangkong meni rame patemalan. Langit lenglang taya aling-aling, bentang baranang bari pating kariceup nyaangan buana panca tengah. Ngan hanya ka teu aya bulan. Tapi najan kitu ge kacaangan keneh ku bentang teu poek mongkleng buta rajin. Dina kaayaan kitu bihati jeung sakumna urang lemur Cilangkap keur meujeuhna sarare tibra. Ngamah ka nagara impian sigan nya, padahal najan kaalaman ge tetep bae jauh. Beda deui jeung bah lemud harita manehna can sare. Lantaran pipikiranana panas, hate teu paruguh, rarasaan teu daek tenang. Ari sabab masih keneh panasaran ku ayana pare manehna beak bae ku beuri. Sadengkeun batur mah loba nu weuteuh utamana pisan urang Cilangkap. Ieu pikeun bah lemud jadi bahan pamikiran. Lantaran geus aya jalan ti samemehna ngarasa cecep jeung geuleuh ka Mang Ronyok sakulawarga. Atuh barang ngalaman anu sarupa kitu teh ujug-ujug nyalahkeun Mang Ronyok we. Kajal manu teu tuah teu dosa harita ge bah lemud. Hatena para mitra nepi ka ngabedegel hulu angeunna ngaganjel. Lantaran can hasilna binasa musuhna. Malah kalah kanamahan kapusing. Puguh we siga nu murang maring poho kana dahar jeung mani datang ti sawah teh langsung ngajentul mikiran Mang Ronyok jeung pare, mikiran beurit jeung nulian. Gelo dah. Nah, duku-duku mah lamun geus ieu aing. Aing teh ngancam ka si Pilan kalah kamalik nyereng sigarek ngegag. Ari langsung nanyakeun ka urang Cilangkap saha nu rek ngajawabna. Lantaran geus kareuheulan eta ka aing. Kudu kumaha ieu tuh? Naon heula nu kudu dibereskeun ieu? Nahan ewak heula si Ronyok atawa ngampihan heula pare nya? Langbah lemud mikir deui. Neangan akal lebih lantip sangkan usahana hasil, tapi beuki liat teh para mitra kalah ka beuki lieur mikiran. Lantaran teu aya jalan anu sejen, da ku jalan lemesna Mang Ronyok teh teu beunang. Malah bujangna kalah kajadi korban antukna bah lemud boga niat rek ngadatangan sacara langsung, rek ngajak ijen ngadu jajaten, ngajak tarung patutunggalan, ngadu tanaga jeung pangabisa. Ya bener ya. Akhirnya mah ulah kapalang gelo lah. Jeung tiba teu hasil modalan si Ronyok. Nah, mending kene dijajal sia diajak tarung. Pira ku make jeu kuat sagala rupa. Aing teh baheula da ge tukang ngajawara. Keun sia rek dijorak ka lemburna. Lamun pare geus ampi kabeh. Ayeuna mah heueus heula asing seueuh isukan ngampikeun pare. Sorena ka Cilangkap. Jumbah lemud cengkat terus asup ka kamarna.
belum mebetkeun maneh kana ranjang mening ngarekot cigarek runtuh reup sare henteu malire deui kanu teu puguh. Bah Lemud geus buleud pikirna isukan mah rek datang ka Cilangkap pikeun ngajorag ka Mang Ronyok. Kacaturkeun isukna isuk-isuk rebun-rebun keneh Bah Lemud geus ilit ka sawah. Sarta jalma-jalma nu kamari diparentah pikeun ngakutan pare geus sadia. 5 jalma ngalit ka sawah rek ngakut pare, saterusna Bah Lemud ngatur jalma sina ngakutan pare. Sawaresina numpuk di imah ari minangka saksina Nyi Uma di imah. Sedengkeun Bah Lemud di sawah bari milangan gegesan. Kira wanci pecat sawed pare Bah Lemud geus ampih kabeh. Nu biasa nu tara geus sapoe ge para mitra harita mah satengah poe geus beres. Kabeh ampih ka imahna. Ieu teh hiji tanda yen parena saeutik, panen teh rugi. Nu matak Bah Lemud teu weleh kukulutus baeda keheul ka bina-bina. Sorena kira wanci memeh asar Bah Lemud geus dandan rapih naka. Make calana komprang hideung, nyoren bedog panjang, baju kampret warna coklat rada belel, ari totopongan ukur dibelikeun bae. Harita pare geus beres dikajerokeun ngancan asup ka leuwit, sabab ngasupkeun. Ka leuwit mah boga cara-cara nu mandiri pikeun ngasupkeunana. Kudu ngayakeun heula raracik sapuratina. Kitu kabiasaan Bah Lemud ngan harita samemeh indit ka Cilangkap amanat heula ka anakna. Oh iya Nyai, abah teh ayeuna rek nganjang ka sobat abah nu aya di Cilangkap. Abah rek nebungan ka ditu lantaran aya pangabutuhnya. Dari Nyai omat ulah ka mana-mana, cicing we di dieu sing tenang. Tungguan imah bisa aya nu ngaganggu. Mangkaning das panen pan urang teh. Ari abah tangtu rada lilanya. Mun teu balik peuting ieu, wayahna ulah keungnya atawa sieun. Sarewe sorangan di dieu sabab mun teu aya jalmaan mah melang. Sakitu amanah di abahnya kade ulah ka mana-mana nya. Mangga abah nanging pamitiasa mah ulah lami teuing. Ulah kulem di ditu sawios wengi oge mulih abah. Sabab ari teh lain teu betah. Lain teu ludeung tapi bisa aya naon-naon moal bisa ngahalangan. Oh nya jangtu atuh. Abah rek buru-buru balik lamun urusan geus beres mah. Da pira aku rek tuluy nonaman mah. Sabab abah ge melang ka hideuk jeung ka imah kadut eusina. Rek sing tenangnya abah rek ini deula. Bising kaburu-buri tongko. Lantaran sieun poekeun di jalan itu. Bah Lemud bari nangtung kalayan teu poho nyakuan surutu keur di jalan. Mangga tuh abah sing enggal mulihnya. Geus kitu mah leos. Bah Lemud init ngajugjug ka lembur Cilangkap. Rek ngajorag Mang Ronyok jeung kulawargana. Dijajabkeun kureangna sora manuk dibarengan ku ngahiliwirna angin pasosore. Beuki lila Bah Lemud teh beuki jauh ti imahna. Malah akhirna mah ninggalkeun lembur luhur. Urang gancangkeun carita para wargi. Aya paribasa angang teu burung datang jauh teu burung cunuh. Carios dipanyang ponokeun kumaha nu ngadongengna jeung kumaha nu ngarangna. Tuh, lamun leres atuh bade dipulitkeun murilit bade sadaya. Diparengkolkeun marengkol. Lah ieu we. Kira-kira wanci liwat asar Bah Lemud anyog ka sisi lembur Cilangkap. Kaayaan harita kacida bengrasna panon poe moreret kene. Panas pating hareab can ngurangan, reg Bah Lemud eureun heula. Tapi tekung si diuk ngabedegawe nulak cangkeng bari melongka sawah nu ngampar lebakeun jalan. Bah Lemud meniru menghap nempo pare batur wareuti. Teu diganggu ku beurit pikirna beuki pabeulit. Rarasaan asap pating sereset. Beuki ambek jeung sirik ka urang Cilangkap, khusus nama ka Mang Ronyok jeung ka pamajikanana. Urang ajar ya. Nyaan pade urang Cilangkap mah halus. Teu katempo urut beurit tuh. Sigana mah weuteuh daya urut gaganggu. Nyari pade aing meni ruksak pisan. Dedela di Cilangkap teh nu boga sihir ya. Aya boga siluman anti beurit meureun. Sigana maya nu minggu ucing siluman merenya. Matak beurit teh sadieun bisa jadi siluman ucing meureun. Urang Cilangkapna. Tapi sanu bogana nya. Masalah si Ronyok meureun awas ya dialak wae di podaran sakalian. Jeung siluman-silumanana ku aing sia. Sakalian lamun bisa mah ku aing dienrin teh. Cek Bah Lemud ngeukeun peureupna. Sampai rabeun gidig-igit deui. Teu nulih dikacape lantaran geus kasurung ku nafsu.
amarah ngaheab jero dada dibulkin amak kandung ngahegak bakat tu amak. Maya siluan ucin nek di endrin segala urang mitra lah dasar bah lembu. Aduh, mangga urang teras kitu. Akhirna bah lemud nepi kanu dijugjug harita teges aya hareupeun imah di hati. Kaayaan di dinya ti isieun pisan malah pantona ge nutu. Di hati henteu katempo aya di imah atuh kerung bah lemud teh. Manehna ngarasa heran nempo imah geus beda jeung bareto sarta ti isieun. Ke kumaha kitu nya? Da imah sahari ieu da imah si Ronyok mah. Ke imah si Ronyok lainnya. Da bareto mah geus reyon sarta butut. Ari ayeuna warawak jeung anyar keneh sigana teh. Wah, aya kamajuan manusia teh jigana boga rejeki si Ronyok teh. Nu madak bisa kuliah. Keun sia diawut-awut ku aing tuh manjil masa siluman kudu modal dulu. Cek bah lemud bari terus ngadeuketan kana panto. Sanggeus tepi kalacat kana gorodog terus ngetokan panto tarik naker. Punten, Mang Ronyok aya di imah. Mang punten Mang. Cek bah lemud uluk salam rada disentakan. Kita uluk salam assalamualaikum gitu nya ieu bener. Bari nyentak teh pul dasar bah lemud. Tapi di imah can aya nu nemalan jiga eueuh jelmaan. Bah lemud teu ponok pangharepan tuluy marita pramitra sababaraha kali cecileuweungan. Malah beuki lila beuki tarik tapi tetep teu aya nu ngajawab sigana hati teu aya di imah. Keheuleun bah lemud siuk kabero panto ditonyok tapi teu rujad. Nganukur ngarekot wungkul bah lemud muringis bari ngusapan peuleup sigana mah karasa nyeri jeung seueur. Si gelo sia. Punya kamarana si garajul lalunya. Ya bae nu ngahayangan teh buah-buah geus nyahun bakal aya aing ye. Ka mana nya? Bah lemud ngomong sorangan. Koreleng ka pipir imah gok patepung jeung budak lalaki. Bungahin bah lemud pok nanya leuleuinakeun. Ujang cik apa bere nyaho? Ari Mang Ronyok ka mana? Tuh aya Mang Ronyok mah datos lami teh di bumi. Cek budak teh. Ari pamajikanana ka mana jang? Bah lemud nanya deui rada kerung. Lantaran bisi musuhna eueuh. Mangkaning ambak geus gede sok sieun teu laksana tarung jeung Mang Ronyok. Budak nu ditanya mundur saeutik. Oh, aya di ditu di bumi Kipilan, cek budak bari ngaleos kieu. Sigana sieun dititah kawas-kawas nu geus apal kana kaayaan bah lemud. Bobonyi teh aing can geus cacanya kala kamandog si bedul sia. Dasar bobonyit, aduh. Gimana hari imah Kipilan dia tuh? Jeung jelek naon atuh si Ruhati los-los kali itu. Waduh cilaka ieu. Sigana aki-aki teh comel ieu. Nu kamari kajadian dicaritakeun ka baturna mah. Aya we cilaka mun kaya kieu mah. Tapi rasakeun sia kabeh dibulak-balik ku aing. Ayeuna mah aing lah kapalang. Kagok borontok kapalang caramang. Saha nu kumaha di ngahalangan kana niat aing diparabkeun sia ka siluman. Naon hese na ngalawan manusia kitu batut. Keun sia disusul ayeuna keneh. Marah karasaeun ku maranehanana. Gedig bah lemud init deui. Muru ka beulah kidul. Beras ka jalan tuluy mengkol ka kenca. Breh mangi pakarangan rada lega koloyong ka beulah kulon. Tarat reret nyangan jalma nu rek nanya imah Kipilan. Tapi meniti isieun teu aya budak-budak acan. Kamarana atuh manusia teh nya. Mun eueuh sapotong-potong acan aja. Cek bah lemud ngomong sorangan tuluy leumpang di lalaunan. Barang keur jongjon leumpang, kurunyung aya nu datang. Kakara ngelol ti pipir imah horeng bihati. Anu datang teh puguh we bah lemud bu. Hei bage ajeing haji. Ka mana ari si Ronyok ha? Kami ti sajadi niangannya teh. Muni kakara kapang, itas di mana dunya nih hati? Jika nu teu gablek bolo, nyarita padu di sada we. Habeunten, habeunten. Madak naon sia mun cicing di imah? Lepat para mitra ieu. Cek bah lemud para mitra puguh we bihati. Meni muringkal amarahna cacakan mulin awewe mah bakal ngarontok. Ngajak tarung patutunggalan tina awahing ku amek ka bah lemud lantaran kalahkuan bah lemud teh luar biasa. Siga nu teh gablek polo nyarita padu di sada bae. Ari anjeun teh eling atawa henteu lemud?
ngomong tejang jeheuai we abong bibir teu dibengku letah teu tulangan. Dasar manusia teu gableg polo ka mana wae ngabacot teh heuh. Teh malbi hati bari baut. Ulu-ulu eta. Eta ngabacot meniwanian kitu. Nah sia teh teu wabu ka aing. Si lemut ya urang lemur-luhur. Nu gagah jeung kaya loba barangna. Nah sia teh sieun. Awas sia dicacak ku aing. Sama teh kudu sieun ku manusia jiga jurig. Teu pantes ngaku manusia nu kitu patut mah pantesna ge disebut jurig atawa setan. Nu puguh mah aing teh kudu ngadalak ka maneh. Sabab maneh geus ngabinasa ka salaki kami. Maneh nu geus nyangsara ka salaki kami teh. Tapi naha maneh anu datang ka kami. Awas ya kami dia mau cicingeun. Bihati para mitra sadaya. Teu eleh kasar nyaritana bet aneh. Kalakuan bihati jeung perasaanana beda. Beda pisan tinu ti heula ayeuna mah gede wawanen jeung taralila mikir. Ngahuleng Bah Lembut oge lantaran kakara harita menang perlawanan kitu ti bihati. Da biasana masok ngelehan bae. Samemeh Bah Lembut nyarita deui burudu loba jalma lantaran ngadengin upating haraok silih sentak. Malah aki pilan datang dituturkeun ku Pak RT jeung Mang Lebe. Burudu nu sejen daratang terus ngariung deket bihati. Harita para mitra sadaya aki pilan tuluy nyarita. Aya naon ieu teh Nyai? Ieu nyi aki teh teu puguh. Woe naon atuh? Jeung saha teh ngadon ngaributkeun ka ular lembur Cilangkap? Cek aki pilan bari melong ka Bah Lembut. Sedengkeun nu sejen calohok bangun heran. Aya urang lemur nu cucungah ka kuring ki. Datang-datang ngadon ngajak pasea teu puguh. Mun teu boga kaera ujug-ujug nyarekan we. Temal bihati. Bari nunjuk meni bentik-bentik we ka Bah Lembut. Rai beungit Bah Lembut euceuy bakat ku amak sarog maju salengkah panon bolotot beureup. Sia lu hadi. Aing memang aja datang ka dieu teh sia rek ngajorag ka maneh. Rek nyangkalak si Ronyok bising teu nyaho. Ka mana si Ronyokna ha? Ku aing rek dieureunkeun hirupna. Tuman manusia kitu ngan ukur ngaheurinan wungkul dunya. Moal aya gunana dihirupan oge. Cek Bah Lembut bari tutunjuk. Meni panona burial buncelik amak nulain lumayan. Mun teu inget kana tangtungan mah tangtu bihati bakal ditigas beheungna. Tak kitu geuning aki geus katingali ku sadayana ge ka kuping meureun maksudna. Si Lembut teh tetela datangna ka dieu teh lain rek niat hade ngan ukur rek ngaributkeun ka sararea. Kada kumaha tuh ai kieu aki? Bihati jiga teu malirek ka Bah Lembut kalah kananya ka aki pilan. Sedengkeun aki pilan ngadenge katerangan kitu ti Bah Lembut. Aki pilan ngareret ka Pak RT. Oh kumaha mun geus kieu Pak RT? Narek dianjap lalampahan Bah Lembut nu ngaco. Geus kasaksi ku sadarea niatna teh goreng. Teu aya hadena pisan aki mah moal kumaha mutuskeun bising nyalahan. Pernah masrahkeun ka sadarea kaun wajibna kudu dikumahakeun. Susah kieu mah kieu urang tanya wae nu bener atuh Bah Lembut teh. Naon tujuanana nu saenyana? Rek nganjang atawa rek ngaributkeun? Lamun rek nganjang urang terima kalayan kahadean. Lamun rek ngaributkeun urang tangkep atuh naha naon salahna ari ngacokeun mah. Temal Pak RT maju ka hareup bangun ambek lantaran Bah Lembut teu boga tata kasopanan. Oh bener gitulah. Kudu sopan jeung ngahormat teh kan bener ari ka jalma nu jiga Bah Lembut mah teu nanaon make jeung kudu ngahormat sagala. Tewak we manusia jiga kitu patut mah. Tong sina ngaruksa heula buru-buru tewak. Mang Lebe ge jiga nu keheul. Lantaran geus mineng nyaksian kalakuan Bah Lembut anu teu mata kresep, malah mah mata keheul sararea oge. Barang ngadenge carita anu duaan kitu Bah Lembut menireup keuneuk rai pias. Amek nyedek kana hulu angen kalayan teu ngomong heula serepet ngalugas bedog. Jeleng luncat ka hareup haok nyentak ka bihati. Lu haji, rek naon Lembut? Temal bihati bangun teuneung. Aing rek nanya ka sia, ka mana si Ronyok ha? Nyaho teuing kami mah teu ngasuh. Malah kami ge sakuduna nanyakeun ka maneh ka mana ari salaki kami. Setan sia rasakeun lu hati. Ditanya teh kalah nanya sia. Kajeleng Bah Lembut luncat deui. Ngadeukeutan bihati seak nyabetkeun bedog bakat ku ambak. Tapi aki pilan rikat ngarawel bihati bihati rubuh. Pros bedog ngadek angin. Barang rek nyabet deui Pak RT rikat ngajejek tetepokan Bah Lembut ka leong kubrag Bah Lembut rubuh. Celeng bedogna ngacleng.
setan sia gara jule kurang ajar. Kumawa ni ngahalangan kena niat aing sia. Urang silangkap gara jul. Ulah kapalang sia sok geura bijilkeun kabeh. Bari hijil sia lamun si Ruhati teu dibikeun, ieu lemur dileburkeun ku aing. Moal anu dihampura. Sok sia mending masyarakat si Hadi atawa mending si Lemut. Ngancurkeun ieu tempat. Kok pilih heula sameme aing nyokot putusan. Cek Bah Lemud molotot ka sararea peting rarenyag jalma nu aya di dinya. Aki pilan ngareret ka Pak RT ukur menghap. Terus niteup ka Mang Lebe, ari Mang Lebe molohok niteup Bah Lemud. Hiji jete anu nyarita kalah ka ngaharulang we semu bingung. Tapi di hati ngerasa panas hatena, silene maju ka hareup haok nyentak. Lemud, naon tujuan anu ieu sabenerna teh? Rek modaran si Ronyok aing mah. Lamun si Ronyok eueuh tangtu sia nu jadi gagantina. Sok ka dieu sia ku aing rek dicacag sakalian. Cek Bah Lemud bari kekerot nahan amarah. Di hati ngagidir nafsuna. Dasar manusia geus kali ini ku setan. Geus kabawa ku siluman kasasama teh ngatuntahnya. Lemud, pikeun aing moal mundur sia najan aing pangawak awewe oge da moal sieun ku pantar sia teh sok sia maju. Gede kawani sia beunceuk. Aduh, amikung sia. Sok ka dieu. Sabrut Bah Lemud narajang. Pereup nyebuk kana dada Bi Hati tapi lebih hati ngelok bari ngarawel beuteung Bah Lemud. Gep jadud dicentok tarik pisan. Koloyong Bah Lemud rubuh. Kulit beuteung asa rangsa, korejat hudang deui cileng luncat narajang ka Bi Hati. Antukna ger duaan tarung Bi Hati ngadak-ngadak jadi kesit. Gerakan siga aya nu mawa sakitu ngalawan Bah Lemud teh henteu kagok atawa paur. Malah beuki wani we Bah Lemud najong, ku Bi Hati ditadah. Bari malik najong Bah Lemud nonyok ditahan ku tonyokan. Akhirna rame jiga tarung jawara. Ngan gerakan Bi Hati jiga nu kasurupan. Sarerea ngajenghok sabab kakara harita nempo Bi Hati bisa gelut. Nu lalajo jiga nu heran gawena melong jiga nu katenung. Sedeng Bah Lemud terus-terusan nyerang bebeakan. Manehna ngarasa keheul jeung wirang teu bisa ngarubuhkeun awewe. Padahal ti samemeh nama dianggap ente. Buktina teu rubuh ku 10 jurus, Bah Lemud menigeus beureum beungeutna bakat ku era. Urang ajar sia bangsat. Rasakeun ieu. Cek Bah Lemud harita narajang tarik naker. Nyewuk kana awak Bi Hati eta gerakan memang kacida gancang. Bi Hati ge teu bisa nadah antukna jerot pereup Bah Lemud kana irung. Kuak Bi Hati ngagero mata kuatir. Setan sia. Awas aduh sia aduh. Koloyong Bi Hati kokoloyongan jiga nu salaton. Seak kebro ditimpah pipina. Solonton gubrag Bi Hati namru. Celeng Bah Lemud ngadeuketan. Siuk pereup nu bule diheumatkeun maksudna rek nonyok dada Bi Hati. Tapi jereleng Bi Hati ngagereleng cekok pereup Bah Lemud nonyok aduh garing. Ampun sia gelo. Aduh, aing meni nyali aduh seueur aduh. Bah Lemud reuwas. Pereup meni dadas urut nonyok tane. Korejat Bi Hati hudang deui awakna kalotor ayeuna mah buuk abut-abutan. Panon burahay beureum ari tina irung ngalei getih kentel tapi kalah kabeuki galak. Lemud, maju deui sia rasakeun pamalas ti aing geuleuh. Sembrut Bi Hati narajang. Leungeun duanana nyewuk para mitra kana dada Bah Lemud. Tapi Bah Lemud waspada gancang ngagila ka kencap plos panarajang biru hati nyakar angin. Seak malik deui plok kana pipi Bah Lemud. Daradad dicakar pipina, siuk kebro dadana ditonyok. Bah Lemud reuwas terus mundur bari taki-taki. Sabrut Bi Hati narajang. Ngan Bah Lemud geus tarap tirek narajang. Siuk cebet pipi Bi Hati ditampiling. Bi Hati ngagorowok bari ngusapan pipi. Duh harita teh para mitra. Namru bari muringis. Pipi karasa nyeri, meninya nyautan, saog Bah Lemud maju deui bari ngeupeulkeun peureuh. Cekok ngonyok tak-tak Bi Hati. Seak cebrod najong bobokong. Gero Bi Hati ngagorowok. Nah sia teh atuh geus gelol Lemud sia. Kurang ajar sia. Nyiksa ka awewe. Mesti gableg ka era pisan. Dembe sia kunyuk awewenya. Mun ngabacot iki bae ieu. Cekok Bah Lemud najong kana bobokong Bi Hati. Bangkieung bru Bi Hati nyuuh, hiung ceurik bangun ka nyerian. Tapi barang rek ditimpah deui ku Bah Lemud ti gigir meuni jelung-jeleng opat jalma. Rob ngaragejengan Bah Lemud leungeun pada nyekelan ku opatan. Haok Pak RT nyentak. Lemud, teu beunang disabaran sia mah diantep kala ka asa ditangap.
ngajedog sia mun ngalawan dibacok ku aing. Milu campur kana urusan aing. Hade kitu ge si rasakeun je. Aing ge bisa modern manusia salemur deuleu. Mun ku aing digerakeun mah cek bah lemut bari babadung. Suku tetejeh jiga kuda beger, leungeun dibuntang banting bari babadung. Para mitra tapi tetap dicekelan awakna ku opatan. Najan adug lajer ge taya gunana ngan ukur namahan kanyeri kana awak. Malah keur kitu teh sileuneu akipilan maju ceprot nyabok kana pipi bah lemut. Punten we abah akik desok ya para meh dia nyampi pipi balik nanti tidur aja sarupa dia asaannya ulah tarasina cebet pipi bah lemut ditampilingan. Meniburi albun celik bah lemut ngarasakeun nyeri jeung amek untuk menika kerot sarta mata burahai beureum. Deh, aki-aki tukang tibus ya. Aki-aki tukang ngarahul. Majarkeun di Jawara bukti nama jiga bikang. Gabeng ka era kawas lain aki-aki. Rajeun wali nyabokan keur direjengan sia kunaon sia aki-aki bewet. Gelo ada wasiwa. Siga setiari edan geus hayang ngan setan can datang badul sia. Bah lemud kukulutus bari molotot ka akipilan. Pipi ngarasa parereus jeung seueul. Mun teu direjengan mah akipilan teh moal burung disiksa. Bisa nyari ngabacot nama si kasebelan teh dulu. Aki mah moal eran aja nampilingan nu dicekelan ge sabab sarua lalaki. Ari maneh apa nampilingan awewe nu teu kuateun. Nah, itu era sia. Jeung teu aing mah rek nampiling teh punten heula sia bedul. Asa nama da moal madak dosa. Ting sakali teh urang teh ku aing paletuk. Sadaya. Si akipilan neke. Aduh. Urang ngajar si aki-aki pewat. Jempe sia. Aduh, jeung eureun sia. Cenah moal jempe moal eureun kami masa baboga kene bibir dulu. Poek wae rek jempe mamanya sabab maneh nu bakal jadi tawanan. Jempe sia lemut. Geus kalian ini mah. Kalian jalma teh. Urang bawa ka desa, cek Pak RT bari ngarewet ka jalma loba. Rob genep jalma maju nu duaan mawa tali siga ge sayang di titadina. Kalayan teu ngaromong heula terus we para mitra leungin bah lemud di talian. Bah lemud harita teh para mitra teu ngomong deui, tapi lain sieun atawa taluk manehna mah kegerenyeman nyamat siluman anu dipuhit ku manehna malah sasambat dina hatena. Waduh, Kangjeng Ratu Sangsu Dewi Kulak Tapa nu ngageugeul di gunung Kakapa ieu kula bah lemud keur meunang kasusah. Lamun nya mah sampean masih kene mikanya ka kaula. Geura tulungan atau kaula teh. Geura datang sarta geura buburak manusia urang Cilangkap. Buru-buru sumping ye kaula geus diborogot manten. Kitu sumambatna bah lemud. Bari terus karayam kerenyem mapatkeun jampe pamake. Ngundang siluman ipri nu dipuhit ku manehna. Barang geus tamat mapatkeun jang jaukan. Siuk aya angin ngagelebu. Tarik ngaker kaayaan dumadakan jadi geueuman jeung asa tiiseun. Jalma-jalma tingrarenya gelantaran ngadenge angin anu ngaguru lir hujan silantang. Para mitra sadaya kaayaan kitu teh memang aneh jeung matak pikaah. Samemeh para wargi sadaya kaayaan kitu teh aya nu datang. Cakakak bah lemud seuri. Ayo sia urang Cilangkap. Berat ada pengawas aing sia. Sakedeung deui aing bakal ngawut-ngawut lembur Cilangkap deuleu. Kabeh diburak-balik ku aing sia. Sababongan geus kumaha ngahalangan kana paniatan aing. Sok sia-sia nu wani nyampeurkeun ka aing. Cek bah lemud bari ngagibengkeun awakna buringkal dumadakan aya oray nu kacida gedena. Sumut salawak nemongkeun sihung nu rangeteng. Mata bolotot segede piring. Piring-piring letik nih mata segede piring morayna geus segede kumaha bara-bara. Pipiringan cenah gitu. Pipiringan alit pergi budak lah pipiringan gitu. Aduh para wargi. Wah mata segede piring lodor mah teu segede kumaha barang ge aduh mangga urang teraskeun. Para mitra sadaya atuh puguh jalma meuni cara lawak bakat kureuwas. Barun celik bari ngagibrig sieun ku oray kacida gedena meuni buburing kalan sagede tangkal kalapa. Rupa hejo semu koneng sarta sisit guguri lapan. Oray disada mata kukurayeun sungguh tetep calawak jiga nu rek ngalegleg jalma.
Buyak jalma-jalma bubara pating gorowok nyebut orai-orai cenah orai jurig. Paretak lalumpatan meniteu nolih kana naon-naon. Kabeh bubar kataburan tainu tingalin. Malah akipilan menira rampeolan lumpat bru labuh nengar tangkal cau. Korejat hudang bari nyekel tali kolor nu pegat gero ngagorowo. Yang RT dagoan yo, yang lebih tulungan aja urai gede. Tapi batur teu anu malire geus jarauh pating bertek lumpat. Ari bihati ngorejat hudang, becir lumpat tarik naker, celeng bah lemud luncat sakideung geus ngahalangan bihati. Kep newa kana pigelang bihati. Tuluy diparieuskeun ka tukang. Ugu we bihati teu walakaya, kapaksa pasrah kana nasib. Sabab batur mah geus jarauh teuing ka mana, kalabur sieun orai siluman. Hahaha. Reka mana si Ruhadi? Mage jeung kabur sagala rupa sia. Cicing di dieu. Dahanan mah teu menang ini sia. Sabab sia teh rek dipodaran sia ku aing. Ngajadok sia. Ulah ngalawan bising dipaehan sakaligus. Ampun teuing bah lemut. Rek dikumahakeun atuh aing teh ha? Mentaya pisan rasa kamanusiaan mending nganggap sato ka kami teh. Alik sia jurig sia. Kami moal nurut kana kahayang sia. Banyak sia. Gaplok bihati dicabok. Goak biru hati ngagorowok tapi teu anu nulungan. Kabeh kalabur sieun ku orai akhirna mah bihati ditalikung ku bah lemud. Sedengkeun orai siluman teu kanyahoan leungitna da geus teu aya deui menitaya tapak-tapakna acan. Kaayaan jempling siga tadi nu aya di dinyangan bah lemud bae jeung bihati nu geus ditalikung. Ayo ini Cia Luhadi, montong nolak bising dijajag sia ku aing. Rek dibawa ka mana atuh sia teh ha? Ya aing dibawa ka mana ku sia? Bihati ngumara cimata. Montong dadanya. Ieu mah urusan aing deuleuh ayo leumpang sia. Aing moal mere hambura ka sia. Ayo leumpang. Leumpang sia monyet. Da moal digandong sia ku aing. Sok leumpang bising dijajag gablek hulu teh sia ku aing. Bah lemud nyurungkeun bihati. Kapaksa bihati teh para mitra. Atuh kapaksa bihati nurut bari ramai ku cimata. Hate ngarasa sedih jeung bingung. Sedang bah lemud nyokot heula bedog anu tadi ngacleng. Geus kitu mah tuluy leumpang nuturkeun bihati. Nu ditalian leungeuna jiga bangsat nu katebak.